Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh dulur anu di mana wae ayana khususna kanggo Kecamatan Baleenah ya. Ieu langgam mengisahkan tentang Kang Roni Tato eureun jadi preman. Ulah hilap tonton. Kaler kidul kulon wetan manehna geus kakoncara tukang Roni Tato kolot budak padang esot. Perang peting terus giting teu eling sok murang maring hirupna di jalanan ngajak batur keur maturan. Preman jalanan diwari geus lilir babalik pikir. Preman jalanan diwari geus leureuh tina kariweuh. Akhlak bejat jadi tobat, tina maksiat jadi insaf. Loba jalma nu era kumanehna. Akhlak bejat jadi tobat, tina maksiat jadi insaf. Oh Kang Roni Tato jadi contoh. Gusti abdi apun moal deui milampah nu teu unyi jadi preman. Kaler kidul kulon wetan manehna geus kakoncara tukang Roni Tato kolot budak padang esot. Perang peting terus giting teu eling sok murang maring hirupna di jalanan ngajak batur keur maturan. Preman jalanan diwari geus lilir babalik pikir. Preman jalanan diwari geus leureuh tina kariweuh. Akhlak bejat jadi tobat, tina maksiat jadi insaf. Loba jalma nu era kumanehna. Akhlak bejat jadi tobat, tina maksiat jadi insaf. Oh Kang Roni Tato jadi contoh. Duh Gusti abdi apun moal deui milampah nu teu uni jadi preman.